Kakang Panji. Hatur nuhun Adi. Atuh kalihna teh tabok pilih kirang tata kirang titi duduga sareng priyoga. Maklum ciri sabumi cara sadesa. Jawadah tutung biritna sacarana bilih ayang mamanahan salira. Muga salira kersa ngamaklum Adi. Saling maklum Kakang Panji hatur nuhun ngera. Atuh ping tiga aya pikir saeunaun purwa salira kersa nimalan bojeng hinga kapunut marganing tanaga emutan laragakeun kaunyuk panjenengan maha ulun Gusti. Antos sakedap Kakang Panji mangga maha ulun mangga anak ting anak ama Indra kaharep piukna tuning kapopohokeun anak uang katuka Indra kapayun salikna tapi nodama putra nampi dateng pembagi kalayan nyahakeun sima pangebekti kaunyuk panjenengan maha ulun ditampi nuhun kasep tekan tun karama uwa ditampi nuhun kasep Indra kumaha damang aya hibat nuhun kasep nuhun atuh salahina marganing kalepatan muga ageng sio cukup lumur jemarhapun tena anu kateda maha ulun urang pada saling maklum dihampura ku ama Indra imbalan hatur nuhun maha ulun atuh ping tigana aya pikir saeunaun purwa salira kersa nimalan bujeng hinga kapungut marganing tanaga emut kasanggakeun maha ulun mangga adi tansah diajeng-ajeng saperkara makaula salaku pribadi ngahaturkeun seunuhun laksa ketika bingahan ka anjeun duaan pangpangna Kakang Panji anu parantos nyaosan kana pangulemna kaula dinten ayeuna. Nah maka jeung sasauran kitu Adi diangkir ku Narepati dionang ku raja dicalukan ku ratu hiji kahormatan kanggo jisim abdi ngeran maka jeung sasauran kitu malahan kabagjaan anu luar biasa kanggo jisim abdi kahormatan kareueus anu luar biasa digingsir linggih mangga tadi ya parantos disangemkeun pun Kakang mangga Adi gera wakca balaka ulah aya adu dinding clear gendang siloka gera pedar sacara basna nyayogikeun tanaga sareng emutan pun Kakang dapun Kakang mapan bawahannya Indra mapan di mana-mana ge kuma atasan mangga moal bahakana tinimalan salira ngeran bade siangna mangga bade wengina mangga nalah bade subuhna ge mangga teh teuing pintu terbuka 24 jam kanggo salira ngeran syukur bagja kambaya timalan atuh satuluyna kaula dina danget ayeuna salaku raja Triloka timalan dina waktos ayeuna kudu kauninga ku sadaya para dewasa ngajuata para lumanten baya-rubaya perkawis naon teh Adi cobi kula dina danget ayeuna pawajen anu saluhur-luhurna nyaeta khusus kanggo Kakang Panji Narada kebayaning dewa karah teh salira bade masrahkeun layang pangajen kanggo jisim abdi timalan Kakang Panji uluh Adi uluh menengokun Kakang Indra paingan peuting ngimpi kalagragan bulan uang ke sakedap Adi ieu teh layang pangajen tina perkawis naon cobi kulan teu ngimpi-ngimpi acan pun Kakang nampi pangajen dina danget ayeuna leres kulan ya teh dina perkawis naon cobi kula nyaeta dina mangsa Kakang Panji Narada sanaos sanes kula warga besar para dewa da salira kapungkurna jalmi biasa nanging salira dina ngabdikeun diri ka sawarga Maniloka
es kuning teu aya kuciwaeunana katinggalna ku kaula salira suhud ngesto dina pagawean teu aya cawadeun anu tungtungna kaperluan sawarga Maniloka kabantos kula salira salaku duta sawarga tika pungkur dugi ka ayeuna ceuk paribasana suku dijieun hulu dijieun suku teu aya lengkah teu aya waktos anu kapicen demi ngabdikeun diri Maniloka adi paralun anu kasuhun hampuran ditedang ninggalih duka pamrih adi pun kakang sanes bade nampik pangasih kasalira nanging pun kakang dina waktos ayeuna asa tebih tanah ka langit mah dagawe pun kakang mangan sakieukeuna komo kaugar ku awak anu sakit rarempona ieu teh asa kalangkungan salira upami salira masakeun penghargaan kanggo pun kakang tadi dina waktos ayeuna sanes teu pantes nami memang cocok pisan salira nyana ulah adik dapun kakang mengabdikeun diri ka sawarga teh sanes bade nu diharap sanes penghargaan sanes layang pangajen nanging kuning pun kakang teh supaya aya guna manfaat we pun kakang sapanjang hirup kitu adik guru memang kitu nanging salira ngabantos luar biasa kaanggo salira ku sawarga Maniloka ulu nya atuh adi hatur sewu nuhun langsa ketika bingahan dapun kakang oge sapanjang kaanggo sapanjang diperyogikeun mah pun kakang moal ka mana-mana deui pun kakang sapanjang kaanggo mah cenah eta dina mangsa akang teu kaanggo dugi ka dipecatna gorengna pun kakang mah moal bade milarian gawe moal bade milarian di dunungan pun kakang mah bade nyawah we di kampung kajenting pensiun dini upami teh pun kakang parantos teu kaanggo ampura we para dewasa najan kakang geus kolot tapi geuning para dewasa kaheureuyan teu sawios pun kakang mah parantos betah di dieu adi parantos betah diangkat harkat derajat pun kakang ku salira cing kieu teh dicamplakan ku para dia teu sawios da budak ora nanging mah da budak ora namina ge adi kangaranan buah ngora di mana-mana oge haseum upami buah ngora asak berarti eta teh asa kapoe hartina upami aya budak ngora hartina nyanyahoan begong jadi upami buah ngora mah di mana-mana ge haseum teu sawios pun kakang dicamplakan nya indra apun tenewa teu nanaon ngaheureuyan uak masa panjang teu kana fisik mah teu nanaon lamun geus ngadegung-degung sirata beda deui jika disundrukeun ka balang sabare timbalan kakang Panji laras hatur nuhun adi atuh satuluina perkawis naon dumasar kana tugas fungsi kaula salaku Raja Triloka laras ari kaula teh ngarajaan tilu alam hiji alam warga nyaeta alamna para dewasa ngajuata parlumanten bayarubaya timbalan leres anu kadua nyaeta alam Nadia pada alam kajinan leres anu katilu nyaeta alam marca pada alam dunia anu cicingan ku bangsa manusia tasadayana kaula leres takaula teh dina waktos ayeuna bade tumaros ka pun kakang sanaos kaula sakedik-kedikeun atos aya wartana ngeunaan kejadian
di tilu alam pangpangna di alam marcapada. Timalan sabalam teu imbang, teu saimbang, kabeh alam anu tilu bakal ngilu teu saimbang. Maksana takaula terebade naroskeun kaayaan alam marcapada alam dunia dari kakang masuk kuriling ka tepis wiring anyar selangkap cik kaayaan alam marcapada kumaha ayeuna kakang Panji Sopi kulan Indra wartoskeun wae Indra wartoskeun mah balakakeun deui dadul piharep teh eta panginten sae mangga bade pahit-pahit bade amis gerawak sabalaka kakang Panji ulah ayat disumput-sumput ngeunaan kejadian di Marcapada sae nanging sate acana pun kakang hapunten bilih laporan pun kakang teu sapagodos sareng kapalai salira teu nanaon da ieu mah berdasarkan data-data anu otentik hartosna berdasarkan kenyataan realita disebatna timbalan hasil survei moal ngabohongan mangga kumasar kana survei pun kakang anu sok mineng nguriling ka tepi wiring anya selangkap padesaan nyaeta ka masyarakat dunya anu aya di Marcapada timbalan upami salira parantos uninga mah panginten parok sareng salila yen masyarakat dunya udah hareng-heng kudedengean pajejet kudedelean timala kiwari masyarakat dunya teh nuju dilanda krisis multidimensi leres nya musibah anu tumiba bencana anu tumiba ka masyarakat dunya anu tungtungna masyarakat dunya kiwari hareng-heng kudedengean tadi disebutkeun pajejet kudedelean kejadian naon wae tingawitan bencana alam gempa bumi longsor banjir cai sabadarat disebatna teh nyaeta tsunami teh timala angin puting can angin puting beliung eta angin puting beliung can kahuruan can hujan teu eureun-eureun di masyarakat dunya musim di alam dunya kiwari parantos teu puguh terus teu kaprediksi deui musim di alam dunya tahun ayeuna mah di alam dunya can kaparengan musim halodo hampir tiap bulan teras-terasan digeyeur ku hujan matak seueur di masyarakat dunya kiwari seueur anu bencana alam banjir jeung sajabana ribuan jalma malahan seueur ratusan jalma anu korban kulantaran ayana bencana longsor jeung sajabana gempa bumi erosi jeung sajabana can jelema garering pada haji keneh pantaun kamari jelema teh dilanda disebut penyakit COVID-19 sasalan corona teh teu acan rengse eta teh yayi yang rengse masih membekas di hati COVID-19 teh masih membekas di hati marginaon dampakna lain ngan seukur karena kesehatan tapi dampakna nyata anu paling ageng karena ekonomi seueur para pengusaha anu gurung tikar seueur karyawan anu di PHK dugi ka ayeuna dengan gawe hese pabrik-pabrik loba nu bangkrut can pengusaha komo urang kuningan mah anu saha di Jakarta nepi ka kiwari hese seuseut loba saingan can kena ku PPKM hari PPKM teh para panayagan kurang panggung kurang nape
Timalan sandugi ka ayeuna panyakit narkab dilanda deui ayeuna bencana alam. Timalan tah adi anu matak pika keungeun kertak pun kakang dina waktos ayeuna naon teh anu matak pika keungeun malahan muring ka kulupunuk ngapoe ge akang lamun inget gebeg kurang sare mikiran keayaan masyarakat punya tina bencana alam anu bakal robah sana akhlak anu paling agung makbul adigur. Bencana akhlak ayeuna kiwari para manusia jalma-jalma di marsapada kiwari akhlakna adi ampun para lu. Kajahatan paratus di mana-mana. Boh kajahatan terbuka, boh kejahatan anu tertutup. Akhlak manusia adi kiwari begal motor di mana-mana. Ayeuna mah geus terang-terangan ngabegal motor teh, begal bangsat garung jeung sajabana. Wararani ka kulupunuk aya kolot maehan anak. Pon kitu tibalik anak maehan kolot. Laluas. Guru ayeuna mah geus dibuli ku muridna. Pon kitu de murid atawa guru ngajak kelut ka muridna. San kamari aya pocong teu bubuhu. Neror. Eta mah hok da uang ge apa manya pocong mah mawarid. Oh, gua ada pocong tiga beng sapi. Awaskan kasep warid deh. Tak iya adi guru. Tina bencana moral mah adi bencana akhlak. Na bakal gede. Contohna tina bencana moral tiwari di negara Iran jeung Amerika can angeus perang nepi ka ayeuna. Gara-gara eta teh gara-gara naon teh bencana akhlak, bencana moral. Israel ngirim bom ka Iran. Iran sarua ngirim anu disebut rudal. Eta Iran luar biasa digempur kuduaan teh regrog-regrog. Malahan Iran mah ngaluncurkeun rudal jarakna 2000 km ditujukeun ka Israel teu meleset nepi ka Israel. Rudal Iran mah luar biasa. Tepat sasaran teu bisleuk. Tapi nah di urang mah Gusti adi guru naon teh bantuan sosial teh sanajan 10 meter da teu nepi-nepi teh. Tetepat sasaran seueur sumpang simpang. Yang di mana yang sana? Daya teh Kakang Panji kaula ge apangan ieu teh panginten kabeh ge nyoko ka kaula selaku raja Triloka. Olah. Bobot pangayon timang taraju abot enteng dampal sampean paduka adi guru. Maha kedah nyangakeun kedah kumaha. Kaula teh lain cicingeun da kaula ge ningeunangan cara jeung tang tuan. Sangkan bisa ngungkulan ieu kejadian timalan da kaula rek nanyakeun ka sakabeh para dewa anu aya di sawarga Maniloka cik numutkeun kasepuhan Kakang Panji Narada ngeunaan ieu bencana akhlak anu bakat tumiba kada kumaha Indra mangga nyengakeun moal ngalampungan we mangga atuh sanes para dewa mangga bilih hayang mangga nyalakeun mangga giringan cik numutkeun kasepuhan kumaha katang tuan jalan kaluar ngeunaan bencana akhlak ari numutkeun pun Kakang mah panginten adi nanging sanes absolut ieu teh pun Kakang ngetang tos seueur lepatna nanging pamikiran pun Kakang kunaon para manusia kiwari akhlakna parantos bejat akhlakna parantos kitu jalaran manusia anu aya di marsapada parantos ninggalkeun budayana sewang-sewangan
jadi parantos leungiteun jati dirina sedengkeun martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budayana awut-awutan bangsana moal teu ruksak dikasih liku junti teh ya. hartos nanti tatali paranti karuhuna dirompak didepak anu tungtungna sanajan cicing di eta daerah jika cai jeung minat sabab naon henteu ngabaju iraga sukma atawa henteu berjenyawa jeung alamna patojaiyah nu tungtungna kumaha kulantaran budayana diawut-awut budayana diruksak dina ngawung-ngawangun panganan ngaruksak alam kadang-kadang alam diruksak demi kepentingan pribadina sabab naon geus leungiteun budayana jadi jelas masyarakat dunya diwari geus poho kana budayana sewang-sewang tiap daerah kagungan budaya sewang-sewangan anu teu bisa dicampur adukeun antara budaya timur jeung budaya barat moal bisa dia campur adukeun margi alamna beda teritorialna beda letak geografisna oge tangtos beda bakal mengaruhan kana pola pikir jeung kebiasaan jelema di sewang-sewangan ciri sabumi carasa desa jawadah tutung biritna jadi sadayana daerah kagungan ciri tanu jadi awut-awut kan teh kulantaran ciri itu digabungkeun jeung ciri ieu dipaksakan malahan sengaja ngajajah supaya budayana awut-awutan jadi jelas supaya balik deui kana budayana kurang salaku masyarakat kudu apal deui budayana hartina apal deui kana karuhun urang ti mana urang rek ka mana urang keur di mana Back to basic. ceuk bahasa kiwari mah back to basic Nah, kembali ke laptop jeung situ lemahnya. luar biasa Kakang Panji numutkeun pun Kakang mah eta janten ieu teh di negara anu aya di marsapada teh pacorok kokon pedah negara itu maju make sistemna kitu dipake di negara ieu biheung cocok cantang tuh cocokna adi da tiap daerah teh ngabogaan beda-beda kebiasaan jeung tatali parantina beda-beda Kemajuan teknologi nu teu make aturan teh kieu ya. can teknologi kiwari pan awut-awutan kiwari sanajan pesat teknologi di urang geus ditinggalkeun awut-awutan pan akhlakna teknologi teh Jadi individualis nih lolo. jelema teh jadi individualis ayeuna teh jiga nu ngarariung ngarariung di ruangan teh tapi kabeh jelema neuleuk HP Masing-masing. tarungkul neuleuk HP hare-hare kaituna jadi ngatik manusianya tapi jadi jelema individual sedengkeun ceuk katerangan jalma anu panghade-hadena teh nyata jalma anu aya guna tur mangpaatna demi kepentingan balarea Eta da jelas sosial. nuhun Kakang Panji jadi sok adi sebarkeun yen di tiap-tiap negara di tiap-tiap daerah kudu balik kana budayana sewang-sewangan saha karuhuna ti baheula ulah mohokeun kana tatali paranti timala lir benda barang nuju impal wacana di luar aya dewa anu nemem datang aya sanes ieu teh dewa teh nyata Yamadipati dewa pencabut nyawa anu kiwari telat sumpingna ka ieu gempungan di sawarga itu kaayaanana pangapunten maha ulun saha ida sahaja ya kaula maha ulun kaula hampura telat saha dulu itu Yamadipati kakara datang paingan teka tempo ai gening adik Yamadipati kakara kadieu kunaon eta budak teh lat-lat maneh maha ulun pangapunten ieu kaula telat Yamadipati mangga dihaturanan mangga linggih Yamadipati linggih
siapa di mana? Ulah kaget sadayana para dewa ieu kaulah hampura telat datang kana gempungan anu luar biasa ieu mangalingih ieu mati payana banget tapi kedah puguh we alasanana kedah puguh alasanana paneudeuh naon alasanana anjeun kudu kuat. Punten ye maha ulun kaulah teh rada telat teh anu ngahudangkeun di dieu. Margi kamari pangapunten kaulah teh rada begadang kumaha begadang paingan cek Roma Irama jangan keterlaluan banyak begadang kalau tidak ada keperluan. Tuluy tah kaulah teh bagadang ieu teh kurang sare siapapun ye heuda kaulah ge boga hobi nanaon kaulah teh lalajo eta ieu teh nonton drakor panasaran CEO dening nya coba eta lalajo drama Cina namakeun kagok sakedap jeung sakedap sa episode deui namakeun kaulah teh eta CEO na teh geuningan wah luar biasa nyamar teh geus teu ngabahas CEO ye rame teh kerame-rame na tadi teh nya ngaranna teh Kaisar Rohman geuningan manya di Cina ya Kaisar Rohman iya puntena ye rada telat teu naon ai kitu naman ari eueuh keperluan lain-lain mah puntena ye kaulah teh telatnya teu naon henteu benu salira henteu bilih banu kitu bade ngayakeun hukuman ge teu sawios mangga hukumanna naon nyari hukuman mah administrasi panginten gaji anjeun bakal dipotong sabab ye nu rapat teh sadayana teh kenging kenging artos kadeudeuh oh sae teh sawios lah aya uang duduk leres jadi ieu teh aya uang duduk teh sawios jeung tibatan dibere uang duduk tapi teu digawe galepok gaji buta ai dalalobana ayeuna mah rapati kitu ngan saukur formalitas neangan paleuwih wungkul nya rapatnya dipake proyek geuning di hotel berbintang ari ngabahas geunaan kemiskinan ari ngabahas geunaan pertanian ari riungan di hotel mainnya di hotel da moal aya pare apan binihna dibawa ka hotel teu bisa lamun hayang ngahiji uang waju raga sukma lamun urusan rapat geunaan pertanian supaya ngabaju raga sukma bersenyawa atuh wayahna rapat ge kudu deket petani di TKP langsung naon kahayang petani naon kahayangna da petani ayeuna mah komo pan ripuh pan ayeuna teh pupuk mararahal can hasil tanen saeutik can usum hujan kecrek wae eta teh ngangurangan kana hasil produksi pertanian kaulah ge menak jagong teu amis da hujan wae jadi lolobana mah kitu eri teh neangan kesempatan dina kasempitan lamun rapat urusan-urusanana urusan kan sok du deket-deket aya pertenakan anu ke lautan deket laut supaya ngahiji ngabaju raga sukma jeung teu loba ting biayaeun da di hotel mah mahal
daharna ge pan maha di hotel mah pertanian mah wah cukup jeung asin tukang tani mah dibere asin ge wah meunah di tengah sawah nyeun teh nyeun balandongan deukeut sawah genah katempo ku rakyat katempo gawena lain di hotel wae da rakyat moal neuleuh ka hotel moal nu aya maragap ka hotel da tungtungna mah teh check in kayak cuma nyaho lah geus ulah ngabahas eta henteu ieu mah upami kahituna kitu rapat ieu mah usulan kaula usulan nya teu nanaon urang pertimbangkeun we cek atuh ieu teh aya gempungan naon maha ulun teh teu sawios kaula nyaeta kenging hukuman administratif sawios mangga nampi kaula nya ari kitu onaman cik kaula dina waktos ayeuna teh jalaran kajadian anu tumiba di Marcapada ngeunaan luyu jeung tugas fungsi kaula salaku raja tiloka ngarajaan tilu alam hiji alam maya pada alam sawarga kadua alam madya pada alam kajinan katilu alam Marcapada beres lajeng urang cokot gurat badagna wae beres tah ieu teh lamun alam salah sahiji teu saimbang ieu teh bakal ramat kamare alam anu lian ge sami bakal teu saimbang lajeng tah anu kiwari keur aya bancang pakewuh teh nyaeta alam Marcapada alam dunia anu cicingan ku bangsa Musa kiwari eta alam teh keur harengeng ku dedengean pajejet ku dedeleuan dilanda krisis multidimensi dilanda wabah jeung musibah pang-pangna bencana alam kejadian can rengse di belah kaler datang di belah wetan kejadian bencana can rengse di belah wetan torojo di belah kulon di belah kulon acan rampung kurunyung di belah kidul kitu jeung kitu anu tumiba bencana di Marcapada timimiti banjir bandang erosi jeung sajabana gempa bumi longsor jeung sajabana can anu leuwih parah ayeuna di alam dunya naon nyaeta alam dunya kiwari atawa manusia ayeuna geus deukeut-deukeut nyata kana bencana akhlak bencana moral jadi sakit karena bencana akhlak bencana moral sabab bencana moral mah ieu anu lebih bahaya kejahatan tensi kriminalitas di muka bumi atau di Marcapada kiwali leuwih ngaronya kejahatan meuweuh di mana-mana tingkat kriminalitas langkung naik aya di Marcapada boh kejahatan begal, boh kejahatan masyarakat, boh kejahatan para pejabat lagi loba. San aya modus-modus penipuan jeung sajabana. Jadi ieu teh anu bakal ngancurkeun alam dunya teh di mana-mana bencana akhlak geus neukap atawa bencana moral. Kakaula teh gempungan kumaha neangan jalan keluarna sangkan ieu bencana akhlak bisa kaungkulan utawa bencana moral eta kedah kumaha hasil gempungan kaula teh nanyakeun ka para dewa lajeng sadayana sapuk nyata numutkeun Kakang Pancinrada ai numutkeun siwa ai nu sanes mah teu aya Kakang Panji we jadi nu sanes mah teu aya tanggapan teu aya hari ieu teh Indra main Indra ge teu aya kalah mobil mewah sia kalah gaji hayang gede gadag eueuh
sadayana sapu kana pendapat Kakang Panji tai numutkeun si Uwa jadi teu aya di carana supaya ngungkulan ieu bencana akhlak bencana moral jadi manusia anu aya di marsapada kudu balik deui kana budayana sewang-sewangan tiap negara tiap daerah hartina kudu apal kana karuhuna baheula sabab baheula macan aya kejadian seperti kieu ta ieu teh di antarana geus ngaleungitkeun tatali paranti hartina saha urang di mana urang rek ka mana urang da ieu geus dirarompak ku bangsa-bangsa manusia budaya dina tiap-tiap daerah teh geus dirarompak malahan geus pacorok antara budaya kidul jeung budaya wetan budaya kulon jeung budaya kalen geus pacorok di mana-mana pacorok budaya eta kaituna bakal leuwih hancur lamun budaya geus pacorok sabab santang tuh budaya itu cocok di budaya ieu malahan korupsi oge geus jadi budaya itu biasa di tiap lembaga kabeh aya masalah di alam dunia eta ceuk siwa laras kumaha upami disim abdi bade ngaluarkeun pendapat nya eta dari kaharep ku kaula sae hobi ulah eta ge laras kaula sareng si Uwa ngeunaan guru balik teh kana budayana ngan aya kelemahanna naon waktuna lila ieu teh kedah ngalangkungan waktos anu lila sabab malikeun di kana budaya sewang-sewangan ieu teh hese sabab manusia geus dicekok pamikiranana ku budaya-budaya anu lian anu tungtungna ngabaju geraga sukma tak iya tuh hesegna butuh proses iya aya anu leuwih cepet anu leuwih gancang sangkan bencana moral bencana akhlak musnah di alam dunia naon teh aya anu leuwih gancang anu leuwih gancang kumaha kieu supaya bencana akhlak teh aya di marsapada numutkeun pandangan kaula hiji-hijina cara naon wayahna jelema-jelema anu jararahat di muka bumi paehan kamu tak eta anu gancang mah tensi kriminalitas naik sabab jelema-jelema jaralahat tak jelema-jelema nu jaralahatna paehan gubrakeun tugas salira ka kaula luyu jeung pancen kaula nyata pancen jadi dewa pencabut nyawa maksud anjeun taon wayahna tugaskeun kaula kumaha ulun aya nganget surat tugas salira yen kaula aya hak penyebutan jama-jama anu teu baralek jama-jama anu jararahat ku kaula bakal dicabut nyawana kabeh Allah sulah bega motor ku aing dicabut nyawana nu doraka ka bapa ku aing dicabut nyawana inung menterlantarkan anakna bapak menterlantarkan anakna dicabut nyawana ku aing anu bangsat sagarupa bangsat ku aing dicabut nyawana waduh salaki anu ninggalkeun pamajikanana salaki anu menterlantarkan pamajikanana teu dahar dicabut ku aing nyawana pamajikan anu campelak ka salaki dicabut nyawana ku aing pamajikan anu barang beli anu unyam inyem kabak emok dicabut nyawana ku aing tanpa sepengetahuan salaki siksana pamajikan anu meuli online wae COD wae
tanpa izin salaki dicabut nyawana ku aing. Cabut we nyalah mati. Salaki anu salingkuh anu mutara maraban anak pamajikan nyandung nu kolotna terlantar dicabut nyawana ku aing.